Perkawis hukum netepan berjamaah pikeun pameget. Hukumna nurutkeun qaul anu shahih Imam Nawawi pangkatna adalah fardu kifayah. Dipintonan tina kitab Bajuri Shahifah K183. Nalika eta jalmi di eta kampung teu aya anu netepan berjamaah di masjid atanapi di bumi, nu langkung afdol pameget langkung sae di masjid. Teu aya anu berjamaah dina waktos duhur, teu aya dina waktos asar, teu aya jeung sajabana. Maka eta kampung kakeunaan sadayana doraka. Aya we nu berjamaah sok sanaos pangkatna duaan atanapi tiluan, maka sakampung eta teu kakeunaan ku doraka kusabab aya nu netepan berjamaah.